ari munggah hajina Jokowi Jokowi ari munggah hajina Kangjeng Rasul eta make kiron tamatu apa ifrad gitu. Tah jawaban dina hadis ieu satu umroh heula karak haji ngaranna tamatu. Seperti orang Indonesia kebanyakan ketika munggah haji eta sok pake cara tamatu, datang ke Mekah umroh heula beres umroh nunggu tanggal haji karak haji. Aya resikoan ieu aya, naon resikona kudu mencit dam. Aidam bisa ku ontak, satu ontak mah 7-haneun atawa sapi. Bisa deui ku embe, satu embe satu orang. Ngeun anu teu bisa mah dam make kuuk. Kajeun teuing lintu. Bisa. Kadua aya deui haji kiron, ari haji kiron mah dibarengkeun haji jeung umroh. Nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima. Atawa dibalikeun oge teu naon, nawaitul umrota wal hajja wa ahramtu bihima mangga wae. Jadi engke praktekna tawaf sakali, sa'i sakali. Karena engke dicukur selesai. Anu pertama tinggal ngalaksanakeun wajib jeung rukun haji yang lain. Ieu aya resikona, aya naon mencit dam deui bae. Rek onta, rek sapi atawa embe ngeun haji geutis ngamunangkeun mencit soang. Itu para hadirin. Nomor katilu aya di haji ifrad. Ari haji ifrad mah haji heula. Jadi ieu mah hanya bagi orang-orang anu datang ke Mekah geus mendekati tanggal 9 haji. Seperti tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, bahkan tanggal 8 haji. Biasanya ia dilaksanakan ke orang Saudi atau orang Yaman, negara tetangga-tetangga dari negara Saudi. Ayo model Ciamber mah geus moal bisa. Itu eta esok datangkan itu langsung ihram haji, manehna wukuf di Arafah, setelah wukuf mabis di Muzdalifah, karak jumrah Aqabah, karak ka Makkah, tawaf ifadah, kemudian sa'i tahallul awal, kemudian berikutnya baru balang jumrah anu tilu teh dina 11 12 Zulhijjah. Setelah itu selesai. Itu eta karak haji tah. Oke, memeh balik itu karak nyokot mikot kamana, ada Tanim boleh, ka Ja'ronah boleh, ka Hudaybiyah boleh. Ngeun anu teu meunang mah nyokot mikot ka Jasina. Geus kitu nyokot mikot karak umroh, datang ka Mekah tawaf 7 kali ulah dileuwihan. Kemudian sa'i 7 balik, karak dicukur selesai ta umroh. Haji dulu baru umroh. Ieu nu kieu disebutna haji ifrad lain ifrit. Aya resikoan tante, nu ieu mah aman, teu kudu mencit embe. Teu kudu mencit onta atau teu kudu mencit sapi, aman lah. Kitu para hadirin. Nah, ayeuna pertanyaanana, ari munggah hajina Jokowi Jokowi. Ari munggah hajina Kangjeng Rasul eta make kiron tamatu apa ifrad. Kitu. Tah, jawaban dina hadis ieu ya. Mun ieu teh para hadirinnya lamun rek diulas secara tuntas komo lamun rek diudag kana lapan nama panjang ya. Bahkan ieu teh perlu didatangkeun hadis-hadis dari riwayat yang lain. Ngan kukuring rek diala lempengna we. Bahwa Kangjeng Rasul teh satu hajina haji kiron. Dengan rentetan peristiwa anu dicaritakeun dina hadis-hadis yang lain. Jadi para hadirin simpulna kieu we. Pertama Rasul niat umroh heula. Gitu. Kemudian Kangjeng Rasul berdasarkan wahyu ti Gusti Allah langsung ngaintiqolkeun ya, mindahkeun tina umroh
nambahan niatna nambahan haji, sehingga niat Kangjeng Rasul teh jadi aya dua, hiji niat umroh, nomor kedua niat haji. Ihram Rasul yang itu adalah ihram umroh jeung ihram haji. Nah, ini dia ulama ditetapkan bahwa niat umroh jeung haji dalam satu ihram ieu boleh ala sabili tarotu. Netepan kana jalan tartib. Artina pertama niat ihram umroh heula, kemudian setelah beberapa saat 2, 3 atau 4 jam baru niat umroh, niat ihram haji, enggak masalah. Itu sebab hari ieu mah para hadirin munggah haji mah niatna teu seperti niat wudu, teu seperti niat salat. Niat salat mah kan saeutik wadahna dina takbiratul ihram. Niat wudu wadahna saeutik, nyaeta dina waktu ngubah wajah. Teu usah ngalawu lamun niatna dina ngubah suku. Komo suku batur mah dikumbah. Ai niat haji mah aman, nu penting aya di tempat gitu. Oke, sampai di sini tidak dapat dipahami. 2. Rasul ka Mekah para hadirin bari mamawa beberapa ekor binatang, unta dan kambing. Bahkan hal tersebut diikuti oleh para sahabat-sahabat yang memang punya. Tadi kan Rasul ngagiring kabeh. Namun tujuanana nomor pertama bahwa memang disunatkeun urang teh menyembelih hewan dina tanggal 10 Zulhijjah. Jadina korban. Nomor kedua, horenganan para hadirin pang abdol-abdolna korban eta dina tanggal 10 bari di tanah Mina. Pang abdol-abdolna ya. Tapi iya bagi orang jamaah haji. Contohkan tukang Kangjeng Rasul seperti eta. Nah, para hadirin, kemudian cek Kangjeng Rasul kieu. Siapa orang yang tadinya ihram beserta saya, kemudian dia membawa binatang, oke, kalian tinggal ikuti saya, kemudian sembelih binatang kalian. Artina naon? Binatang anu dipencit teh eta dihitung jadi dam. Gitu. Kumaha cenah lamun jelema ieu henteu mawa binatang atawa teu boga sama sekali. Embe teu boga, nu mere eueuh, injeun teu aya, duit teu boga. Pan beak eta. Kumaha kitu? Maka cek Kangjeng Rasul lamun pas kitu wayahna mamang. Kulantaran haji geus kiron, sedangkan ari kiron adalah kudu mencit dan lamun teu boga jeung teu bisa sama sakali, maka ganti ku puasa. Ngan puasana ieu 3 poe kudu di Mekah, 7 poe deui ke lamun geus datang ka lembur, lamun di perjalanan teu bisa. 3 poe di Mekah, 7 poe geus di imah. Jumlahna 3 ditambah 10, 3 ditambah 7 jadi 10 poe. Ieu gaganti embe. Gitu. Ngan eta teh kaadong hanya embe anu dam doang. Teu bisa ku urang ayeuna mah rek korban arek. Ai pas dipentak mana korban? Ieu cenah puasa 10 poe. Pan cenah bisa diganti lin ku puasa 10 poe. Teu bisa mah. Itu para hadirin. Nah, iyalah praktek ibadah Kangjeng Rasul ketika ngalaksanakeun haji dina tahun ke-9 menjelang ka tahun 10 Hijriah. Kunaon disebut menjelang? Karena geus bulan haji bulan naon? Bulan Muharram. Jadi ai bulan haji mah tungtung tahun. Tungtung tahun. Itu para hadirin. Nah, maka tidielah para ulama netepkeun dalil, netepkeun hukum di antara tilu praktek haji, 2 kudu mencit dam, anu hiji teu kudu mencit dam. Itu. Nomor kedua para hadirin, ieu anu dilakukeun Kangjeng Rasul teh itu ku para ulama ditetepkeun ieu sifatna insidensial.
waduh namanya insidensial itulah tidur napak soden. Jadi artinya budak ia di luar rencana gitu ya, di luar rencana, sehingga dina rutbah pangkat kaabdolan di antara munggah haji anu tilu ieu nu paling utama adalah 1 ifrad, 2 tamatu, 3 qiron. Gitu, 1 ifrad, 2 tamatu, 3 qiron. Walaupun aya dari pendapat anu sejen jelas qiron anu utama. Kenapa? Karena Rasul seperti itu. Dibantah deh kuno pertama. Bukankah pekerjaan Rasul itu sebagai contoh untuk umatnya? Ngan kulantaran contoh berarti Rasul melakukan kadang-kadang aya anu teu paling utamana. Karena lamun Rasul anu nyontok anu setiap kali Rasul nyontokeun kudu anu paling utama bae karunya umatna. Itu para hadirin. Makanya Rasul sewaktu-waktu kadang ya, sewaktu-waktu kadang walaupun ini sangat sedikit aya midamel gitu anu ieu teh ala sabilil jawaz ya, memberi contoh ka umatna bahwa ieu teh meunang anil miswar wallahu a'lam bishawab.